Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Repiriandi ti kelas 11 MIPA 5 bade diantara nu judulna pentingna jujur dina kahirupan. Langkung ti payun hayu urang sasarangan panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sareng salam mugia tetap ngalimpah curah kajungjunan urang sadaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ka kulawargana, ka sahabatna, sareng urang salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Upami di zaman modern ieu nilai-nilai moral masyarakat urang teh geus kagusur ku nilai-nilai moral bangsa deungeun. Salah sahiji nilai moral nu geus kagusur nyaeta jujur. Jujur teh hartina ngalakukeun atawa ngomongkeun hal nu sabenerna. Upami urang tiasa nerapkeun jujur dina kahirupan sapopoe, pasti menangkeun silih kapercayaan sareng sejahtera. Yen aya contoh oge jujur nu geus kagusur di lingkungan sakola nyaeta niron atawa nempo pagawean batur keur ulangan. Ku kituna paripolah kitu teh geus jadi kabiasaan goreng nu matak mangaruh keur bangsa kahareupna. Dina danget ayeuna hayu urang sasarangan numbuhkeun jujur dina kahirupan sapopoe sabab loba dampak positif keur urang sarerea. Jujur oge mangrupakeun kunci kasuksesan hirup. Rupina mung sakitu anu tiasa kusim kuring kapihatur, hapunten tina sagala kalepatan. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.